Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Dibarengan ku pangijabah nu maha kawasa diiring ku kadedeh ka Nya Gusti nu Maha Suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang kantun bagian anu ka salikur 20 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos nguntunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna lainna naon mamang masok binga kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong teh kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna sor cek opina betot simutna magan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Kalerosan atuh aki pisan bubuh lembur teh Nyimas. Mangga tuh cuang ngabujeng karompok. Oh, nuhun atuh kalerosan pisan aki. Mangga abdi bade ngiri ngararab di bumi aki. Nanging abdi moh hoyong ngalirawe ulah sareng ieu yeuh. Ulah dibarengan ku jalma nu ieu ngararabna. Atuh wios Nyai, bet hoyong nyalira sagala. Pan eta teh meureun rencangan Nyai sanes nya teu diajakan. Sanes rencangan sanes tanaon ambu nembe oge pendak ayeuna sareng ajeuna teh abdi mah kalayan teu terang di sahanamina kitu tah ambu. Cek Jaka Satria motong omongan. Oh kutan teh kitunya manawi teh rencangan bumi tadi si Aden sumping ngabantosan. Kaleresan abdi mah ngabantosan teh sanes maksad ngahaja tapi margi teu panuju we sareng teu suka ningali musuh main curang. Janten kapaksa abdi turun ngabantos. Karunya atuh anu geulis bari anom keneh kada pondok umur mah karunya calona bilih leungiteun ke. Nyi Campaka ngadilak deui semu baeud sabal tapi hayang seuri ongkoh ngabandungan kana caritan Jaka Satria. Oh janten kitu Aden. Muhun ambu. Mangga tuh ambu kali aki. Abdi mah saja amit we heula bade angkat ayeuna mah. Bade nyetorkeun layon si Tuan Bule ka markas Walanda supaya teu nareangan ka ditu ka dieu engken.
mangga atuh pami kitu mah Aden wilujeng angkat. Kela lainna moal hariwang gitu. Aden nyanak layon si Tuan Peter ka markasna. Sakalian we atuh cuang kuburkeun di dieu. Kitu-kitu ge eta teh jalema perlu dibulasara sakumaha mistina ku urang. Keun we musuh ge kurang urang kuburkeun. Sugan bae jadi pahala. Ulang ngadon dianterkeun Aden bisi kumaonam. Nya mudah-mudahan we atuh Aki. Abdi salamet teu ngarenapan anu teu dipiharep. Pangpang nama pamilayon saha pangpang nama pamilayon saha eta teh Tuan Peter nya Ki. Mohon Aden Tuan Peter eta teh kumaha kitu. Nya pami Tuan Peter tadi dianterkeun ka markas Walanda. Engkena bilih aya nu milarian ka dieu. Mun leuheung teu murang mareng ka warga. Cobi pami kitu. Murang mareng datang ka dieuna. Bahaya tina manan panginten Ki. Tuh kitu geuning manehna. Cek si Ambu langsung kagugu ku omongan Jaka Satria. Pupuh lembur oge nurutan. Hatena milu salempang. Sok inggis ka lemburna aya deui nu datang. Mohon mangga we atuh Aden teu langkung Aden we eta mah kumaha saena. Aki mah sareng si Ambu masrakeun we sadaya-daya ka si Aden. Mohon nuhun pisan ngartos makana maksad abdi Ki. Ayeuna ieu layon Tuan Peter bade dicandaki. Ceuk Jaka Satria bade terus ngangkat layon Tuan Peter. Ikeun dipanggul rek dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Guriwal plek. Eta layon Tuan Peter mun saguriwal pisan dipanggul ku Jaka Satria bangun anu hampangeunakeun. Geus kitu mah Jaka Satria laju pamitan kanu aya di dinya. Aki, Ambu, abdi ayeuna pamit heula. Oge anjeun wanoja anu merekadaweng. Kuring indit ieu. Kuring janji moal ngadeuketan anjeun anu taya someah-someahna acan geuningan. Mangga dikantun ka sadayana. Heup, hiat curela celeng las. Ngan sakilat jirim Jaka Satria ngiles katereuy ku blegbegna peuting. Gerakanana mungguh cepet kacida nalika ngajorelat. Waktu inditna Jaka Satria ninggalkeun eta patempatan. Hatenya Campaka bet ngadadag keratug. Tutunggulan jeung minu salempang inggis kumaona. Nyi Campaka atuh saterusna mah diaku ku pribumi. Pupuh lemburan malah ditawaran dahar sagala. Beres dalaharna opatan ngariung diteruskeun ku ngobrol sacan datang pitunduh. Pupuh lemburan kadenge harita nu keur cumarita ditujukeun ka Nyi Campaka. Sanes Nyi Mas, Aki mah tita tadi tetep we panasaran. Dupi Nyi Mas teh saha teh atuh jenengan teh hilap teu acan ditaros nami tadi teh. Sareng bade ngabujeng ka mana oge kawit di mana ieu teh. Wanokeun Aki mah sabenerna nu katelah Ki Juhara. Ieu si Ambu nu katelahna Ambuh Unah. Cek Ki Juhara. Wanokeun wasta abdi Campaka Aki oge Ambu. Kawit abdi teh di pagunungan sarta ayeuna turun gunung ngalalana nyiar pangalaman oge nitenan kaayaan kahirupan dunia luar anu sakieu kacauna geuning Ambu Aki. Walau Nyi Campaka, Ki Juhara jeung Ambu Unah meh barang si diteuteuk pok nyarita deui. Manehna paingan atuh Nyi Mas Campaka teh jago silat. Koreng cicingna oge di gunung. Jeung moal pati-pati cicing di gunung mun lain nulik ilmu panemu ti guru anu disipuh ku pangawaruh jembar ku panalarna. Bener pisan manehna bet karana oge gagah jeung hade. Jeung memang moal aya wanoja kampung ngaran Nyi Campaka. Bener pisan manehna.
Nyi Campaka mah puguh tina gambaran ngaran julukan hiji jago. Harus bisa naki manyaan sabab ayeuna kaya lembur aya dua pahlawan sekaligus anu geus ngajait rakyat leutik tina katalangsaraan anu ngajajah naruntutan barinasa. Cek Ki Juhara jeung Ambuuna bener-bener eus tur bagja ku berkat kedatangan dua jago nonoman kaeta lembur ngajadikeun bebas tina cangkreman kaum kompeni anu ngajajah. Alhamdulillah urang sadayana masih ditangtayungan ku Gusti anu murbehin ieu alam Aki Ambu. Tapi ulah kalangkungan muji ka diri abdi mah kumaha ngabantu ieu lembur anu nuju prihatin ulah dipuji. Margi abdi ngabantu teh sanes soyong dipuja sareng dipuji, tapi dumasar tina kewajiban salaku insan kedah tulung pinulungan komo ieu ngabantu kalemah cai Ambu Aki. Tapi da Aki jeung si Ambu teh lain muji dumeh peda hareupeun, tapi muji bari jeung sanyana ieu mah Nyimas. Kangge abdi mah ngeupi doana we anu dipiharap ti salira Aki kalih Ambu sanes pamuji kitu manawi Aki oge Ambu. Oh nya komo we didoakeun pisan ku Ambu jeung ku si Aki Nyimas. Mudah-mudahan loba deui nonoman-nonoman anu milu merjuangkeun kana kamardekaan ieu nagri kalayan dipaparin ridho ku mantenna sangkan lancar pamaksada tur tetep salamet. Tapi ketang lain eueuh teuing eta oge. Osok we Ambu teh ngadengi aya jalma anu nekat sorangan atawa paling loba genepan tujuan. Jalma sarak diwungkul bajoang ngancurkeun penjajah. Tapi nya kitu ngadon baralik tinggal ngaran kitu teh Nyimas. Muhun eta teh sami sareng aranjeunna gagabah mangsa ngalakukeun tindakan lebet ke kandang macan berpantun sesorangan ngeung ieu genep atawa tujuan, tapi angger tindakan mah naon oge kudu make cara tur tinimbangan anu asa. Tapi mun gagabah dina ngalakukeun tindakanana pasti kitu balukarna teh Ambu Aki. Nya eta kitu pisan Nyimas. Ari tindakan ngagunakeun nafsu wungkul mah teu jeung pamikiran anu asa sok ngadon cilaka balukarna teh. Nya oge Aki lain jago lain ahli perang, tapi ngarti we sautak sautik mangunan kumaha carana nyerang tempat musuh. Jeung deui Aki teh jadi inget bae ka si Jajaka tadi Nyimas. Nah saha atunya eta Jajaka teh da Aki mah tetep salempang sok inggis manehna nyang hareupan bahaya. Boh di perjalananana nya kitu deui di markas kompanina. Da di markas kompeni mah tentarana oge loba ratusan eta teh. Kumangke teh mun dikepung terus dicangkalak. Eta atuh dapat nekat budak teh mawalayon Tuan Peter ka markas Walanda. Kumaha mun deui bener dikepung jeung beunang dicangkalak. Terus dihukum gantung di alun-alun. Kumaha ta eta? Ki Juhara ngareret ka Ambuuna pamajikanan anu direret gancang unggek bari terus ngawal. Bener pisan manehna kami oge mikiran eta si Jajaka maniku nekat-nekat teuing na teu sieun cilaka kitu. Nya eta Abung Jawara kot kana reka tindakanna teh Ambuna geus taya deui rasa kasieun bajuang estu ngorbankeun nyawa. Eta atuh Nyimas naleres teu wanoh ka eta jalmi da geuning jiga anu tos lami wanoh. Nya jika nutos lami wanoh tetepang tapi barang tepang bet ngadon guntreng padilak-dilak kitu geuning Nyimas. Ditanya ku pribumi ngeunaan hubungan antara Nyi Campaka katut Jaka Satria. Nyi Campaka teu gancang nembalan ngadon ngahulang sakedeung bari mikir. Manehna oge sabenerna inget ka Jaka Satria bisi kumaona. Sedangkeun ngeunaan sikapna ka Jaka Satria memang ngahaja teu somea.
padahal eta teh ngan ukur siasat bisi hatena kapincut. Ki Bongsang salaku guruna memang pernah pepeujeuh ka dirina dina hiji mangsa teu meunang waka nguruskeun masalah pribadi mun can panggih jeung anu dipimaksud. Ningali Nyi Campaka bat ngadon ngahuleng, Ki Juhara gancang nyarita deui. Tapi hampura aki jeung si Ambu bat wanita telepek tumanya kitu ka salira Nyimas. Teu pisan-pisan aki jeung si Ambu aya maksad awon Nyimas. Cek Ki Juhara bari keketegan hatena. Sok sieun caritanana matak nyinggung kan hate Nyi Campaka. Nyi Campaka karek kadenge hari tengah jawab tapi lalaunan. Abdi sareng anjeunna teu hubungan naon aki, malah tong buruning kitu dalabat terang namina oge abdi mah henteu. Atuh anjeunna ujug-ujug dongkap ngabantos abdi nalika nuju taruh panginten mung kaleresan we bungkul eta mah oge aki. Mung mata kaget nate abdi oge anjeunna teh nahabat nekat mina klayon Tuan Peter ka markas Walanda sosoranganan. Kumaha teh mun ceuk aya anu ngepul atawa di perjalanan anu menggah. Cek Nyi Campaka. Nya karuh Nyimas tuh. Kumaha teuing ku nasibna eta sia jakanya mun keukeuh ngalakukeun eta tindakan. Kitu kayaan di imahna Ki Juhara. Sedangkan Jaka Satria anu keur di pikasa lempangna ku eta tilu jalma. Harita katempo jerimna keur jujurelatan. Sakapeung jerimna ngajorelat di antara rajegna tetangkalan Silemu. Bari tetep memanggul layon Tuan Peter arek dibawa ka markas Walanda. Ikeun dijadikeun peringatan jang sapangeussi markas supaya sadar. Yen warga pribumi moal salilana caricing. Ngan kusabab tetela tujuan teh cukup jauh oge jarakna. Moal bisa langsung nepi ka tempat tujuan, komo bari kapetingan di jalan. Akhirna reg Jaka Satria ngeureunkeun lengkahna sarta reureuh heula luhureun amparan jukut baseuh anu kabaseuhan ku Cimeuting kalayan hanapeun tatangkalan anu gede gomplok daun. Layon Tuan Peter oge terus digolerkeun dina eta amparan jukut baseuh. Kapaksa aing kudu reureuh heula sakedeung ieu mah ieu. Engke teruskeun deui lampahanana ka markas Walanda. Lumayan rada capek oge lumampah jauh teh bari manggul layon mah. Cek Jaka Satria terus sarandekeun awakna kana dahan tatangkalan anu gede. Hawa leuweung anu angina tiis nyalecep kana awak. Kesang anu ngaragajag maseuhan awak lila-kalilaan mah nyerep garari. Bawaanana jadi tunduk. Harita Jaka Satria katempuk keur ngalenggut. Tapi karek oge ngalenyap pisan meureun. Jaka Satria teh arek peureun. Harita ngaradak ceulina nu geus kalati asak jadi rancung. Sabab ngadenge ti kajauhan aya sora ringkikan kuda disada. Dituturkeun ku ngarobrolna jalma-jalma nu teu kaharti bahasana. Maranehna ngarobrolna memang make bahasa Walanda. Jeung sanajan teu ngarti kana bahasana oge, tapi Jaka Satria langsung bisa neguh. Yen eta prajurit teh prajurit tentara Walanda asli. Sarta kalayan ngan sagiriwil. Jaka Satria langsung luncat ka luhur tatangkalan. Tatangkal pangjangkungna tur lebeut dangdaunana anu bisa dipakai nyumput kalayan bunyi securela celengteng kalayang celek. Sedangkan layon Tuan Peter mah henteu dibawa ka luhur atawa disumputkeun, diantepkeun we dihandap sina ngajepat. Sabab yakin eta soal ngobrol teh baladna Tuan Peter serta bakal mawa layon ka markas. Sarta ijiran Jaka Satria teu nyalahan. Sora nu ngobrol teh beuki lila beuki deukeut terus pati ngarandeg eureun hareupeun layon Tuan Peter anu ngajepat. Kopral Jomsen pamingpin eta rombongan teh. Jigana bae terus kapetingan di jalan sanggeus ngaranjah ka pakampungan rada pangjauhna. Kalayan hasil tur mencekil
rombongan Kopral Johnson mah teu ngaranepan gagal. Babawaanana oge nepi ka 4 gorobag bari dikusiran ku warga anu kapaksa kudu daek lantaran diancam pati. Turut teloba deui anu kacaritakeun kumaha paroman katut sikep Kopral Johnson jeung anak-anak buahna nalika bener ningali layon Tuan Peter sisi jalan mungguh matak pikawatir serta telila kabehanana teruskeun di lampahanana pikeun mulang ka markas. Kalayan bari mawa 2 rupa parasaan antara sugema jeung rasa peurih dumeh sabangsana aya nu ajal lantaran dibinasa ku bangsa pribumi. Jeung teu poho prajurit Tuan Peter anu kungsi kabur oge tetela aya dina eta rombongan. Sanggeus kabeh areuweuh ninggalkeun eta patempatan, Jaka Satria narik napas panjang. Aya hadena cek pikirna, lawan Tuan Peter teu kudu dirina anu nganterkeun jauh-jauh ka markas. Da anu penting mah bisa mere peringatan ka maranehanana. Jaka Satria sareet dina luhur tangkalan peuting eta, yang koyot dina dahan anu loba daunna. Kocapkeun dina poe isukna di markas walana harita meh kabeh tagiwur jeung kuciwa. Tumeh diantarana gagal menang pancena diupeti ka warga lembut. Kuciwa lantaran pihakna loba korban jiwa. William Sen mah untung cenah masih keneh katulungan jiwana. Tapi Tuan Peter mah nepi ka hanteuna ajal binasa. Bener-bener hiji karugian anu pohara pikeun pihak Walanda. Jenderal Gabriel Van Holden mengguleuwih kuciwa taya papadana hatena. Sabab ku Komandan Jenderal Hendrik van der Pik di Batavia ditagor jeung disalahkeun. Pajarkeun teh teu bisa ngajamin kana keselamatan bawahanana. Jenderal Gabriel Van Holden untungna teh bisa melihat teh atasanana teu kateterusan disalahkeun, malah minta tambahan pasukan militer anu leuwih loba minangka gaganti anu geus perlaya. Di lahan anu lega harita ngajajar prajurit antara kompeni bule jeung hideung mangsa ngayakeun acara matuh ngajajab wapatna hiji tokoh penting minangka ajen inajen kalayon anu geus nundun jasa gede ka maranehanana. Dina susunan awi garing tembong ngacepat layon Tuan Peter dibungkus ku kain boda sapoto. Laju cur layon Tuan Peter dikucuran minyak. Telila guur susunan awi garing anu base ku minyak teh terus dituruk disusul ku gerendengna dunga mangrupa pangjajab layon luyu jeung agamana katut kapercayaan adat istiadat bangsa maranehanana. Seuneu ngaguruh beuki ngagedean. Sersan Joko mah acan mulang harita teh. Matak teh nyahueun aya kajadian kitu di markas. Manehna memang masih keneh aya di perjalanan. Panon poe geus mimiti mancaran. Serta karasa panasnya mangsa maju ke tengah poe natin. Harita Sersan Joko kapaksa reureuh heula di tempat anu ieuh harita teh. Bari nyarandekeun awakna kana dahan tatangkalan gede sarta ngararasakeun tiisna angin leutik anu ngahiliwir mungguh matak tunduk. Lembur kuningan teh tetela jauh kudu ngaliwatan heula pasir jeung gunung Jabananya. Sersan Joko keur ngeunah-ngeunah ngareureuhkeun kacape harita teh. Ujug-ujug ngadenge sora anu pating hareang, sora soang ngadeuketan. Sarata telila jelgedeg-jelgedeg. Tinu jeri makhluk aneh datangna meh teu kanyahoan, teuing timan asalna. Nyaho-nyaho pating baredegan nangtung. Eta makhluk teh sapotong awakna wujud jalema dibuligir make kakawat wungkul ka handapna. Ari beungeut mungguh pikasieun bari beungeutna pararanja, bari beulungna pararanja. Bahamna gurawah bari caweh ka gigir, tur huntuna sarihungan.
si siluman soang Sersan Joko bari gancang nangtung tina diukna bari ngemuka kaget terus ngabagi paneutupna ka eta tinu makhluk anu buukna jaroca diselang ku sorana anu geus jadi ciri khas siluman soang diantarana kadenge nyarita ka Sersan Joko sikap nagala manusia maneh geus wani ngambah ka wilayah kaula deuleu nyingka sia kurang ajar nyingka Sersan Joko nepikeun ngarenjak badenge siluman soang nyarita kitu ka diri sedangkeun siluman soang mah manukur boga pikiran setiap manusia ngaliwat ka eta tempat dianggapna musuh bisi ngarusak kayan eta tempat ai sia maneh anu kurang ajar mah dulu siluman nurus tuyung anu ngaganggu ka kami anu keur ngeunah reureuh sia nyingka sia ka ditu nyingka bisi diduruk tak ku aing beuheung teh wani ka manusia maneh ha koplok sia sia nyarekan kang aing serbu ieu makhluk serbu cuanghakan babarengan kurang ajar wani nyarekan ka aing serbu sok arinya mah bisa ngakan aing sok maju kabehanana marukanana aing arek sieun kitu kumaraneh tiluan pangkat siluman sia cuang buktikeun kaibatan aing rasakeun ye ku ilaing manusia ya kawas manusia siluman soang anu ngageugeuh eta tempat ating jorelat laluncatan jerimna muka panarajang ka Sersan Joko beuheung katutulu siluman soang ating logodor jiga hulu orai nyamber badan Sersan Joko anu langsung ngacurelat ningkahan eta panaraja kuntunan orang ngeteng sayaga pikeun dipake ngegel beuheung lawan tapi tina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.